ulah sakali-kali anjeun salaku pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna mana buktina demi rakyat teh wayahna balik deui dawala balik hayang diduruk wae aing dewa seuneu dewa Brahma aing hayang disapu wae aing dewa bayu edan keueuh teh dewa Brahma aing teh popolot teh goblok teh hayang ngatepel aing wayahna balik deui dawala sae di abdi bade mulang deui ka Marcapada nanging aya syaratna naon syaratna di abdi hoyong penak sareng Otipati Jagatnata Raja Triloka si edan syah campelak pangejoh yang pangijeng yang Otipati Jagatnata Raja Triloka ha ngaku naon sajelema penting sadeh keke Brahma sagedeung Brahma jadi anjeun teh palai bawa hoyong palai penak jeung yang Otipati Jagatnata leres naon maksudna aya taroskeun aya tanyakeun leres ye kaula Resi Narada kebayaning dewa wakil langsung ti yang Otipati Jagatnata Raja Triloka lamun aya perlu bisa ka kaula tiasa kasalira bisa ya nuhun atuh aya tiasa mah ada jadi sim kuring teu kedah penak sareng Otipati teu kudu jeung kaula we oh ieu teh wakilna we naon anu ditanyakeun ku anjeun da wala ngan hiji abdi mulu taroskeun ku abdi mah naon Dopi Otipati Jagatnata raja naon Raja Triloka nya ari tri teh tilu Dopi loka teh alam janten ngarajaan tilu alam nya alam naon wae hiji alam Mayapada alam sawarga kadua alam Madyapada alam kajinan katilu alam Marcapada anu dicicingan ku maneh dawala oh jadi alam Marcapada teh aya di bawah pimpinan Otipati nya atau meureun baheula teh di sim abdi rakyat dunya teh ngiring milih Otipati jadi Raja Triloka bener jadi kasimpulanna anjeun di para dewa teh wakil masyarakat dunya leres bener sakali deui leres para dewa di dieu teh wakil masyarakat dunya bener tah di sim abdi bade naroskeun Dupi anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna maksudna anu ngawakilkeun sareng wakil luhur mana derajatna wakil jeung anu ngawakilkeun nya luhur anu ngawakilkeun Dupi anu ngawakilkeun rakyat berarti aing pangluhurna lain sia ya si eta anjir goblok berarti aing pangluhurna pantes ayeuna sidawala salaku rakyat nyaeta departemen anu pangluhurna rek nanyakeun laporan pertanggungan jawab anjeun salaku para dewa salaku wakil rakyat gadag naon wae sadina mangsa demi kapentingan negara jeung bangsa eta ulah gawe naon anjeun dina kepentingan negara jeung bangsa teh dideuleuh-deuleuh ku aing salaku wakil rakyat teh ngagawe ngan saukur molor dina rapat ngan saukur molor ameng ka luar negeri bulak-balik abong disebut wakil kabeh diwakilan ku maneh beungharna mobilna sagala rupana diwakilan ku maneh ai rakyat ge curug tuluy goblok mana buktina demi negara demi bangsa teh mana wakil rakyat teh buktikeun ku anjeun lolobana ku aing ditempo-tempo dina rapat ngan saukur molor beh dituna kadang-kadang dina berita bongan ditemongkeun naon buktina dina berita kadang-kadang dina rapat siang adona radio film BF kitu patut saya dijawab ku wakil rakyat teh ya rakyat mah teu butuh nu kararitu rakyat teh teu butuh janji rakyat mah nu penting rakyat mah beuteung seubeuh pake murah sadang murah pangan keamanan terjamin eta rakyat mah ulah loba omong aja teh kulantaran di luhur ngececeremen kehadapan ngececeremen tempo ku anjeun wakil rakyat
naon tingali kahanap tingali contohna kusabab di luhur geus jadi dibangsat contohna dihanap naon kadang-kadang beas raskin kita nepi ke masyarakat wawarehan beas raskin teh wawarehan kadulur-dulurna we nepina teh balsem ayeuna balsem bantuan langsung maknya nu gablek motor kabagean maknya nu boga harta kekayaan loba kabagean ngadak-ngadak baheula mah rakyat teh mumul disebut fakir miskin tapi ayeuna ngadak-ngadak daftar jadi fakir miskin mana buktina rakyat teh dikamanakeun di negara bener dawala bener karasa ku aing ya dina ieu aing mah protes ka dewa wakil rakyat naon dina beas raskin ya bener rakyat teh kudu sehat bener rakyat teh kudu pinter bener rakyat kudu sehat bener tah naha atuh rakyat hayang sehat rakyat kudu sehat naha maneh mere beas raskin pinuku keusik dahar bau jeung naon ya kana bok beas raskin lain 4 sehat 5 sempurna tapi 4 sehat 5 ke rumah sakit nu pulan bere ka rakyat teh sarwakeun nu ngeunah bere ka rakyat teh supaya naon supaya walatra kabeh adil teh kesararea anjeun ulah senang-senang di atas penderitaan orang lain ulah sakali-kali anjeun salaku pamimpin hayang diistimewakeun ku rakyat tapi anjeun kumaha pamimpin ngaistimewakeun rakyatna eta ulah cing inget di negara lain menang pamere ti kaum penjajah di negara lain menang hadiah ti kaum penjajah tapi di negara menang hese capek susah payah pahit ketir lara jeung balangsat ditebus ku jiwa jeung raga para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit perlaya di medan danalaga hancur di medan tempur topati jiwa raga he nyawa nu nyawa nu dipalar kasalamatan jeung kemerdekaan bangsa dah eta tuh tingali cirina tutungul anu parentul anu tugur di luhur kubur tetenger anu hempat di taman pahlawan lain tutungul tempat pamunyungan lain tetenger tempat pamujaan tapi harewas beja ka urang sadayana pikeun pejuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji eta ulan leres mana buktina demi rakyat teh mana aya demi rakyat teh buktina geuningan mere ka rakyat teh sesa seubeuh sia sesaben petsia mereka rakyat teh ulah wakasuka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu kalaparan ulah wakasuka seuri anjeun salaku pamimpin dina mangsa rakyat masih kena aya nu hees di kolong jabatan istimewakeun rakyat ku anjeun sabab anjeun dipilih ku rakyat digaji ku rakyat digedekeun ku rakyat anjeun mah paling lila 2 periode gitu lamun kapake tapi rakyat sapanjang nagara ngadeg rakyat tetep aya moal aya nu disebut pensiunan rakyat nah lamun rakyat maneh rek pimpin cucungu kitu wah lah para kangarurang ya sidawala ya lain rekil sidawala rek kaluturkeun wibawajeun ka para pradewa wah paehan wa kurang ajar sidawala cuman takanya celeh pradewa hei pradewa ye sidawala kepruskeun kana kawasan teu dibuka aing dawala saha aing Dewa Indra maneh lamun gegebet teu asup sawarga digebruskeun kana kawah Candra di muka kawah Candra di mukana ku aing dibedahkeun diplakan mujair ku aing goblok sia sampela kawah Candra di muka diplakan mujair wah teu gelo sia nyaho ka aing iya dewa iya yang ngonyok aja saha aing dewa berapa dewa seuneu aing diduruk saku sadeu tenang dewa seuneu aing mawa antina naon Blanwir disemprot saku Blanwir dog sia naon oh disebut ku Blanwir goblok sia
Ya okai. Saha aing Dewa Bayu, Dewa Angin aing. Sapu angin. Tenang dawala. Dewa Angin bagian aing mawa antina nyata tolak angin. Lamun teu mati ku tolak angin ku duit receh dikerok si ku aing. Dikerok. Setan jah. Aing dewa bro. Iya. Dawala. Ku sabab manenges dapuri hati aing. Ayeuna dewa anu sakitu ngajajarna, sok kumaneh lawan. Sugan teh ku aka, goblok da ieu teu wani si teh. Dewa maju kabeh hanya ho. Gitu atuh. Modar bae saya Dewa Brahma. Maju, kau kayak kau. What? Watch ya, maju. What? What dia? Udang sia. Ulah hiji-hiji kabeh datang ke hanya baik. Iri lusilan paingan iri hartina gunung lusi cacing paingan tisaka sarabuk samerang nyamuk si dawala luar biasa. Loba para dewa anu paburantat aing Dewa Bayu Dewa Angin aing wayahna dawala disapu ku angin si aing laceng iya Dewa Bayu ngawatek ajianana penyam lameina ngaluarkeun angin barat taliwawang tina pandanganna cinana kumamrat madugia malaras Nandat kumamrat mandugia malaras ngawat tegak jikang linuwi wir malam temeraping api saculing metusa kecaping nyata sulintang gamar kanginan ngadak-ngadak tina padangan Batara Bayu keluar angin barat taliwawang ageuna ya angin luar biasa anjir angin bergede ulah haling ulah kabur ay haling angin anu sakitu ageungna nyor seueur tangkal kai anu bararadag karaput ku ieu angin nanging ieu dawala kayanana estuning tenang-tenang wae temunur salengkah oge tina kuda-kudana ieu dawala Dula cicing angin anu sakitu ageungna nyeor ka ieu dawala kinten-kinten 5 meter daya angin ditunjuk kuda wala ngadak-ngadak eren kayana hei angin anjeun utusan pangeran kaula utusan pangeran mundur Astagfirullahaladzim
Ya Allah ya Robi bawa sidawala kasurupan kucing anyir eta angin sakitu tarikna sakitu tanggal kain gara dege ke bawah nyeor eta angin 5 meter deh ditunyuk ku sidawala hei angin maneh utusan pangeran aing utusan nu boga hajat mundur angin nyepe ka mundur deui eta angin atret aduh hebat dola anjir kayak bumanya para dewa bubar katawuran ku kasaktian nana idawala atuh ya Raja Triloka yang otipati Jagatnata Raja Triloka lomong surti keraton Bale Marjukonda nyaeta keluarin lawang selamat tangkep rewas ningali kekayaan para dewa anu kaburantak ku Yadawala datang datang ngademeng datang ngademeng Dewa manggulingan rana denera nanaonan sidawala teh ngadon ngamuk di sawarga Maniloka da yakin kaula teh sidawala teh aya nu nitah ye moal teh ku bapakna dititah teh ye teh nanaonan ari Kakang Semar itu ongko dibuni-buni ongko disumput-sumput tapi nah iya maka jeung nyeun peta kawas kieu ari hayang sawarga mah tuh hayang balik deui ulah nitah bebenyit da kaula ge moal dikoretkeun Kakang Semar nanaonan ieu teh Kakang Semar teh tabok borontok kapalang belang kumargi Kakang Semar anu ngawitanana dibongkar ku kaula saha anjeun Kakang Semar kaula rek lumungsur ka dunya rek nepungan Kakang Semar rek dibuka ku aing saha Semar aduh naon bola pati-pati kabur wah kumaha balik ke mere ongkos mun aing lain urusan ongkos belagu naon takut jigana ieu pati-pati teh kaburna teh ka bapak wah moal ka mana deui marukana kuring dititang ku bapak meureun heuh tuluy tah kabeneran lamun otipati katen bapak sakalian ku aing dihijikeun si Otipati jeung si Semar aduh naon goblok sing ngomong teh pamali ka kolot sisi kumaha aing ngedelekeun ku si lain cepot dah buah-buah sidawala kasurupan kuku darengong nah jadi kieu sidawala dulu tuturkeun aing dihijikeun si Semar jeung si Otipati tuturkeun hayo sidawala kunaon bawa gelo nyoy duka tuh akang eta wani ka bapak nyebusi alah ulah naon si atuh